lamun kuring dibere mimpin Jawa Barat satahun eta sarujeng batur gawe 10 tahun. Mun kuring mimpin 5 tahun eta sarujeng batur gawe 50 tahun. Tiasa rumusanana gampang, rumusanana tinggal atur anggaran, susun, potong anggaran perjalanan dinas, potong anggaran pakaian dinas, potong anggaran seminar, potong anggaran kunjungan kerja, potong anggaran makan minum, bereskeun kabeh, fokuskeun kanu kinerja, gubernur bupati tong loba ting seremonial, unggal poe ngarengsekeun pasualan rakyat. Ti mimiti urusan runta, urusan tiang lampu, urusan sekolah, urusan susukan, urusan irigasi, urusan basisir, urusan listrik, rumah rakyat miskin, lingkungan hidup, izin lokasi, tata ruang gampang. Naon sababna? Mekanikal. Mantake kuring ngukur Cianjur babari, urang Cianjur nu gorowokan jalan butut geus mingkin ngurangan. Kamari-kamari mah disaprak ngajabat, meus-meus gogoleran di jalan butut teh. Pak Bupati, sakitu kincelongna di jalan Ramejun. Urang mana eta teh? Cianjur. Ayeuna tos ngawitan, gubernur dipuji, bupati dipuji, jalan Cikadu alus. Jalan beton alus, alhamdulillah rame urang Cianjur mah kabeh. Ayeuna mah Pak Bupati teu kedah aya anggaran promosi daerah. Teu kedah, kanggo naon? Sabab hade gorengna daerah geus dipromosikeun ku rakyatna, geus bogaeun TikTok. Bupati goreng dicaritakeun goreng, bupati HD dicaritakeun HD, jalan goreng dicaritakeun goreng, jalan HD dicaritakeun HD. Kabeh perkara pembangunan geus teu kudu aya anggaran sosialisasi, kabeh geus disosialisasikeun. Teu kudu nyieun bajer, rakyat urang geus jadi gerakan sosial pikeun nyaritakeun pangwangunan di daerahna. Nu penting mah Pak Bupati tigin kana janji, pengkuh kana pituduh, lakona bral. Gampang. Tapi aya nu kudu ku urang ditetenan. Naon? Imaterial, urusan rasa. Ari urusan rasa teh urusan perilaku, urusan keyakinan, teologi. Salasna mah tinu sisi nilai negara teu meunang ngatur teologi wargana. Negara teu meunang ngurus keyakinan manusia, sabab keyakinan mah dinu rasa, ukuranana nu kawasa, teu bisa ditempo ku bolototna panon, teu bisa didenge ku rancungna ceuli, sabab ketegangan getuk jajantung Gusti nu apal, teu bisa dipeunteun ku BPK. Bisa. Tapi dalam pancaniti ngajarkeun bangkong di kongkorong kujang kacai mawa cameti kau mabur carulukna samak leungiteun pandana Ciamis tinggal paitna Ciherang tinggal kiruhna Resi leungiteun ajina pandita ilang komara kaduruk ku hawa nafsuna. Naon nu kudu dilakonan ku urang ayeuna? Ngaroba paradigma masyarakat anu geus roba kulantaran pamimpinna teu ngarti kanu eusi kabudayaan.